termasuk karena terorisme, basmi terorisme. Eta Amerika jahatnya kalau gitu. Nah, iya pada orang nobel nya lebih banyak atasannya. Jika di situ gitu deh ya tuh. Ada tadi bejakan, berarti nyaho. Lamun tadi bejakan, berarti supaya nyaho baik. Jadi ujung-ujungnya mah orang dek pembubaran FPI, dek pembubaran NU kadituna. Maka NU kuari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ulah ngomong. Ieu teh geus kausap ye geus sarua. Geus kausap ku juri ge geus sarua. NU sarua, ieu geus sarua. Geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, kita sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU tedataan. Tedataan sebab orang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis jeung teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung, nu teu make anggota pan orang Cikupa ge anu make kunut NU. Asal usolli we usolli Allah eta NU. Selalu kunut Allahumma hdina biman hadayat wa qina biman afayat. Gitu walep. Itu dan NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten atuh lobaan ku Muhammadi biman hadayat. Ngomongna ge emang aya nu kakular kiai emang eta tadi bisa dirobah hadayat ke hadayat. Di dituna sama. Di kolot baheula hadayat. Ngaji we cek ulah teh lain ngadenge kolot dalam Allah mari ngaman hadaet ngaman awet eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah mabini eta adalah itu eta asal ditigerakeun bae awas elo udang kabeh ieu dan Amerika mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur jimbir kabeh internasional cekal ku Ki Hasim turun seetik begitu dicekal ku ya nengtret. Aduh, cara rese aja. Sora-sora ada kumaha diangkatin cekak. Nah, kuari FPI, dah aya naon-naon FPI, aya gereja FPI, aya anu FPI. Dah, bubarkan FPI. Hese dek ngabubarkeun FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ieu tercoreng. Dengan cara Islam itu keras. Nah, kalau Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dibubarkan, tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta, FPI, kedua NU, dibubarkan, mal bisa, ngabubarkan NU, sebab nunyin NU, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasil Amerika ya. Dek dijilkeun hese, dek diwahabikeun hese, dek di PKS-keun wahabi hese, geus mutus amin rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae ditawulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 bae kodo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap doang isinin ku anak gitu kita mah. Bah kok sekaluhur isin aing. Jadi ya saya sih. Masya Allah. Yang sekedarnya baik itulah kronologinya. Jadi kalau mun aya dinyin iya hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkeun pamarentahna sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalan ideologi Islam teh ku organisasi pamarentahna teh sabakat tuh hiber-hiberacan. Komo teh hiber mah. Pamarentah teh ngajalankeun agama sabakat tuh hiber-hiber. Ieu mah keur cerita terang-terangan ieu mah sakau supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli tak ke organisasi. Jadi organisasi kan bergerak NU teh Muhammadiyah teh kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama geus jadi Amerika. Geus jadi liberal ieu teh tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus sami'na wa ata'na gufranaka sampean wa ta'atan urang ieu teh lain lalagaan negara teh sakieu gedena aya disebut anu pinter nya aya disebut anu pinter ja urang teh manut bae kos kieu padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia tapi ketika dek muncul gitulah di teknik anu jago loba di politik anu istimewa loba tapi urang teu bisa mandiri ieu teh tah ketidakadaan Bung Karno teh ya lain naon
Ai anu nyacat maka Bung Karno loba, tapi kemandirian seperti Bung Karno saha coba. Lu diakui ku dunia teh saha. Kupinter mah nyacat ka Bung Karno sabodo, tapi deuleu kabolehan Bung Karno. Nah, lamun dicaritakeun geus ese nyaritakeun Bung Karno mah nyacat tinggal nyacat, tapi istimewa na Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal. Kuari saha nu dikenal. Ujung-ujungnya korupsi. Maka di Indonesia kuari nomor hiji di dunia, alhamdulillahirabbil. Nomor hiji di dunia, alhamdulillahirabbil. Korupsi terbesar. Ya mas, sekedarnya kok bahwa itulah negara. Geus eueuh bae urusan agama ka negara, geus berjalan organisasi. Nu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit. Deuleu teh nya. Nyieun nya guru hara. Ieu kakarak pancingan pertama, 1 Surabaya, 2 Jawa Tengah, 3 di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh deuk aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di deuleu Al-Qaeda eueuh di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi. Hesen, sedikeun udah dibombardir dapat Al-Qaeda mah. Tah, di deuleu organisasi mana ieu anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun masih kene aya FPI jeung aya NU. FPI keras, NU lalaunan. Tetep ari FPI make der. Ari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah bisa diangkat sebenarnya ku Amerika. Gimana lain yang serius ya. Kerja beneran ini ieu. Jadi diangkat ke Amerika teh, emang anak buahnya mah. Anak buahnya mantap NU teh bisa disebutkan Amerika, bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna aya Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae? Ngan tetep bae dihandap nama ieu kumaha NU kieu lah, tapi tetep disegani sebab terbesar sedunia. Ieu teh dek di Pareuman. Deui Pareumanna pondok pesantren. Ada pondok pesantren detik-detik dikikis dieuwekeun. Dibuat supaya tersep jelema di Indonesia masantren. Tapi aneh, nu masantren terus bae. Teu nyahoeun nya nu mantak terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia. Jadi masantren teh lainana pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawean teh kapalan teh mending mondok bae. Muka gitu pondokeun ku sia. Iya, dulu bayar ya emang kos itu kabeh. Itu loba di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil alamin. Lain lalagaan Amerika teh sieun jasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieunan ka Pulau Jawa mah. Boro-boro nu hirupna, nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna aya eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah cenah kene aman geun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta deuk diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek macet teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya cenah mah bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta penuh paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba dulu mah. Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia apa. Itu di ieu arang udang. Kuari kuburan Gus Dur kahandap 1 meter. Merosot 1 meter. Kahandap. Geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman kabeh geus diteliti. 1 meter kahandap. Bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh 1 meter ka jero. Nyalep. Mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus paeh bae bahasa isyarat kene bae. Nu kumaha aja bagus baos basi kene coba eta. Geus puguh keur hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung, neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu 1 meter ka handap kuburan Gus Dur ieu. Aju Gus Dur diteliti utuh kene kapan nama si kene putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Nya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro sok handap. Gus Dur deui. Kuari Gus ponon gitu teu katahan jelema teh.
Lantaran 1 meter. Kan. Hese nyarita keunana. Ata aya naon teh Kiai? Oh, kalau ka beja aku. Emang teh nyaho mereka, memang teh nyaho meureun deui. Anu jelas lah pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Tah artina di urang mah nu maot masih keneh mere isyarat. Lain lalagaan, komo anu hirup mah, di mana gerak Indonesia mah moal sieun pae. Moal kajen teh dijilkeun, diwahabikeun. Lot, ngan di mana gerak perang. Awas ujianna. Bila perlu camat lagi dipencet urang. Amerika eueuh mending ngeucit camat sebenarnya. Orang Banten mah tarolo jasa. Ai keur teu udang nama bangun laleuleut, di urang bangun laleuleut. Bangun sia-sia aing teh kitu saboda. Tapi lamun udangna, masyaallah. Indonesia sangat bersejarah. Jadi berarti nu baheula teh dibaca di Belanda teh waduh Indonesia mah aya nu ditembak tuturat, ditembak ngebul, diseret teu naon. Berarti ieu termasuk kana terorisme, basmi terorisme. Eta Amerika jahatna teh gitu. Nah, ieu pada urang teh nya ulah bebeja katasannya. Engke di ditu kitu deui atuh. Anu teh dibejakeun beusi teh nyaho, lamun teu dibejakeun beusi supaya nyaho bae. Jadi ujung-ujungna mah orang dek pembubaran FPI, dek pembubaran NU kadituna. Mata NU kuari teh keur diusap-usap ketuana, kepala NU na teh diusapan, ulah kena ngomong. Ulah ngomong. Ieu teh geus kausap ieu sarua. Geus kausap ku juri ieu sarua ieu. NU sarua ieu sarua, geus bisa ngomong. Sebabnya Amerika melihat luar biasa NU. Muhammadiyah geus dianggap punya. Lain lalagaan, kita sekedar informasi NU teh lain lalagaan di mana geus gerak NU tekataan. Tekataan sebab orang NU mah di Indonesia mah NU kabeh. Adapun asup secara praktis teu masalah. Anu make kartu anggota mungkin bisa terhitung, nu teu make anggota pan urang ciku kage anu make kunut NU. Asal usolli teh usolli. Allah eta NU. Kalau kunut Allahumma hdina biman hadayah wa qina biman afayah. Geus teu walep. Itu dan eta NU. Jadi lamun dihitung kurang ti ditu datang ti Surabaya datang ke Banten atuh lobaan ku Allahumma hdina biman hadayah. Ngomong lagi emang anu kakular kiai emang eta teu bisa dirobah hadayah ke hadayah. Ti dituna teh mah. Di kolot baheula na hadayah. Terjadi we sekolah teh lain ngadenge kolot dalu Allah mari ngaman hadaet awet eta tanda itu asal usolli asal Allah Madinah Madini eta adalah itu eta asal digerakeun bae awas elo udang kabeh ieu dan Amerika mata cekelan keur dicekel ku Gus Dur jimbir kabeh internasional cekal ku Ki Hasim turun seetik begitu dicekal ku ya nengtret. Aduh, cara rese jasa. Oh, sora-sora ada kumaha diangkatin cekak. Nah, kuari FPI, dah aya naon-naon FPI, gereja FPI, aya anu FPI. Dah, bubarkan FPI. Hese dek ngabubarkeun FPI sebab geus aya notna. Jadi geus aya nu tanggung jawabna. Berarti kudu nyieun untuk supaya FPI ieu tercoreng. Dengan cara Islam Islam itu keras. Nah, kalau Islam itu keras, membunuh dan lain sebagainya, ujungnya ke FPI, dibubarkan. Tidak bisa. Tapi unsur politisnya seperti eta, FPI, kedua NU, dibubarkan, mal bisa, ngabubarkan NU, sebab nunyin NU, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, hasil Amerika ya. Dek dijilkeun hese, dek diwahabikeun hese, dek di PKS-keun wahabi hese, geus mutus Amin Rais di Muhammadiyahkeun hese bae tetep bae ditawulah Allahumma dini ya Allahumma dini bae. Boro-boro waktu subuh jam 7 bae kodo Allahumma dini kene bae. Masya Allah ngan rada handap dong isinin ku anak gitu kita mah. Nah, kok sekaluhur isin aing. Jadi ya saya sih. Masya Allah. Ya sekedarnya obat, itulah kronologinya. Jadi kalau mau nanya dingin, ini hanya sekedar untuk membubarkan. Sedangkan di Indonesia ngandalkan pemerintah mah sakieu ayana. Nu diandalkeun teh berjalan ideologi Islam teh ku organisasi pemerintah mah
sabakatul hiber-hiberacan. Komo teh hiber. Pemerintah tengah jalankan agama sabakatul hiber-hiber. Ieu mah keur carita terang-terangan, ieu mah sakal supaya nyaho bae. Supaya nyaho bae artinya engke urang aya peduli ta ke organisasi. Jadi organisasi lan bergerak NU teh, Muhammadiyah teh, kemudian atuh kitu FPI teh dan lain sebagainya. Eta lah nu dideuleu kuari lantaran Indonesia ai negara nama di Amerika. Geus jadi liberal ieu teh tanpa ada kaitan jeung hubungan jeung agama urang mah geus bae kan itu sumuhun daus. Sumuhun daus sami'na wa ata'na gufronaka. Sampan wa ta'atan urang mah ieu teh lain nalagaan negara teh sakieu gedena. Aya disebut nu pinter mah nya. Aya disebut anu pinter ja urang teh manut bae kos kieu. Padahal pola pikir Indonesia diakui di dunia. Tapi ketika dek muncul gitulah. Di teknik anu jago loba, di politik anu istimewa loba. Tapi orang tuh bisa mandiri ya teh ketidakadaan Bung Karno teh ya. Lain naon. Ai anu nyacat maka Bung Karno loba, tapi kemandirian seperti Bung Karno. Saha coba. Lu diakui ku dunia teh saha. Lu pinter mah nyacat ka Bung Karno sabodo tapi deuleu kabolehan Bung Karno. Nah, lamun dicaritakeun geus ese nyaritakeun Bung Karno mah nyacat tinggal nyacat tapi istimewa na Bung Karno panjang zaman terus bae dikenal. Kuari saha nu dikenal. Ujung-ujungna korupsi. Maka di Indonesia kuari nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil. Nomor hiji di dunia alhamdulillahirabbil. Korupsi terbesar. Ini mah sekedarnya bahwa itulah negara. Geus eueuh bae urusan agama ka negara geus berjalan organisasi. Nu berjalan teh kelompok-kelompok. Amerika kan boga satelit. Deuleu teh nya. Nyieun nya guru hara. Ieu kakarak pancingan pertama. 1 Surabaya, 2 Jawa Tengah, 3 di eta leutik-leutik bae. Teh ieu teh deuk aya pembubaran rencana anu luar biasa. Lantaran di deuleu Al-Qaeda eueuh di urang mah aya ge perorangan teu terorganisir rapi. Hesen, jadi kan dulu dibombardir dapat Al-Qaeda nah. Di deuleu organisasi mana ieu anu kenceng FPI ieu nu kudu dibubarkeun lantaran rencana gereja setiap daerah teh bahaya mun masih kene aya FPI jeung aya NU. FPI keras, NU lalaunan. Tetep ari FPI make der. Ari NU make dialog. Nah iyalah nu aya di Indonesia teh Muhammadiyah teh diangkat sebenarnya ku Amerika. Gimana ngalagaan lain serius ya. Kerja beneran ini mah ieu. Jadi diangkat teh ku Amerika teh emang anak buahnya sama anak buahnya mantap NU teh bisa disebutkan Amerika bisa disebutkan teh kumaha kepemimpinan ngan kepemimpinan nu ayeuna ai Amerika mah lain ngan nya dibere duit ku orang Amerika. Terus apa bae? Yang tetap baik dihandap nama ieu kumaha NU kieu lah tapi tetep disegani sebab terbesar sedunia. Tuh, ieu teh deuk dipareuman. Deui mareumanana pondok pesantren. Ada pondok pesantren detik-detik dikikis jeuwekeun. Dibuat supaya teresep jelema di Indonesia pesantren. Tapi aneh, nu pesantren terus bae. Teu nyahoeun nya nu mantak terus bae emang kunaon gitu susah di Indonesia. Jadi pesantren teh lainanan pelampiasan doang. Waalaikumsalam. Anak kula cenah lah gawen teh sekolah teh mending mondok bae. Nu kos kitu pondokeun ku sia. Iya, dulu bayar ya emang kos kitu kabeh. Dulu di Surabaya ribuan kene, Jawa Tengah ribuan kene, di Banten ge masih kene ribuan kene santri alhamdulillahirabbil alamin. Lain nalagaan Amerika teh sieun jasa ka Pulau Jawa mah sieun. Sieunan ke Pulau Jawa mah. Boro-boro nu hirupna, nu paehna ge bisa hudang di Indonesia mah. Nu paehna eta di Tanjung Priuk. Panggeus paeh. Sieun kan eta urang kanu paeh. Kanu paeh bae. Mbah Priuk. Sieun kan eta ulah. Cek nyana kene amankeun bae aman. Cikini geus paeh kan. Di Cikini teh Habib Abdullah eta deuk diangkat diasupkeun ka peti kemas, diangkat trek maca teliler, kunaon atuh pegat, diangkat deui. Kunaon ngalalocor cai 32 cai. Duh, bahaya cenah mah bahaya bae. Anggeus antepkeun bae, eta panu paeh bae ge bisa gerak. Ayo coba deh Amerika sia aja nu parah ge korkar itu di Indonesia mah.
Itu diiul hararudang. Kuari kuburan Gus Dur kehandap sameter. Merosot sameter. Kehandap. Oh, geus diteliti ku orang Amerika, ku Inggris, ku Jerman, kabeh geus diteliti. Sameter kehandap. Bari Gus Durna masih utuh keneh di jero. Gus Durna utuh, kafanna utuh, sameter ka jero. Nyelep, mendak langsung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Tah eta Gus Dur bagus pae bahasa isyarat kene bae. Nek kumaha aja bagus baos basi kene coba eta. Geus puguh keur hirupna. Presiden ge bingung ada apa ini yang akan terjadi ke depan. Mentak presiden bingung. Neangan kiai-kiai coba anu nyaho takbiranana. Ieu sameter ka handap kuburan Gus Dur ieu. Aju Gus Dur diteliti utuh kene kapan nama si kene putih luar biasa. Nah iya bakal aya naon ieu ka hareup teh. Lamun baheula iwul naik ka luhur. Ya di Jawa Tengah ge aya nu kalau kuari mah boro-boro handap. Gus Dur deui. Kuari Gus konon itu teu katahan jelema teh. Lantaran sameter kan. Hese nyaritakeunana. Atuh aya naon teh Kiai? Oh, kalau ka beja aku. Emang teu nyaho meureun ge? Memang teu nyaho meureun deui. Anu jelaslah pasti isyarat. Allah mere isyarat. Kabeneran we di makom Gus Dur. Tah artina di urang mah nu maot masih keneh nak mere isyarat. Lain lalagaan, komo anu hirup mah geus di mana gerak Indonesia mah moal sieun pae. Moal ka jeung dijilkeun, diwahabikeun, lot ngan di mana geus gerak, pang, awas ujianan. Bila perlu camat lagi di pencet urang. Amerika eueuh mending ngeucit camat urang teh. Orang Banten mah tarolo jasa. Ai keur teu udang nama bangun laleuleut, di urang bangun laleuleut, bangun sia-sia aing teh kitu saboda tapi